Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang tos lebet ka bab 2 nyaeta tentang kaulinan barudak. Sateuacar kaulinan barudak, Ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar kaulinan barudak aya 2. 3.2 Mengidentifikasi jenis seragam atau varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. 4.2 Mendemonstrasikan jenis seragam atau varian dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Tah, eta panginten kompetensi dasarna. Ayeuna urang ngelajengkeun kana tujuan pembelajaranna. Tujuan pembelajaran kaulinan barudak. 1. Mengidentifikasi jenis kaulinan barudak dengan benar. 2. Mengidentifikasi ragam atau varian kaulinan barudak dengan benar. 3. Mengidentifikasi prosedur kaulinan barudak dengan tepat. 4. Meragakan jenis, ragam, atau varian dan prosedur kaulinan barudak dengan kreatif. 5. Menanggapi peragaan jenis, ragam, atau varian dan prosedur kaulinan barudak. Tah eta tujuan pembelajaran dina kaulinan barudak teh. Hayu ayeuna urang medar tentang kaulinan barudak. Tatar Sunda beunghar ku rupa-rupa kaulinan. Ti mimiti ngadu kaleci, langlayangan, gatrik, gopak sodor, congkak, jeung rea-rea deui. Kecap kaulinan asalna tina kecap ulin, anu hartina milampah hiji pagawean pikeun ngabubunga hate. Ari ngaran ulin teh mangrupa kagiatan anu henteu nya-nya tapi sahayuna reresepan tur bari heureuy. Kulantaran nu sok milampah kaulinan teh rareana barudak jeung urang lembur, kaulinan teh sok disebut kaulinan barudak atau kaulinan urang lembur. Najan kitu, aya oge sawatara kaulinan nu dipilampah ku barudak, rumaja jeung kolot, nyaeta medar langlayangan. Kaulinan barudak teh lian ti keur ngeusian waktu luang, oge loba miboga ajen atikan. Sakapeung ngaranna oge diunggal wewengkon sok beda-beda, padahal kaulinanna mah kitu-kitu keneh. Salah sahiji kaulinan barudak nyaeta congkak. Pakakas anu digunakeun dina kaulinan congkak dijieunna tina kai. Panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna kurang 15 cm. Luhurna make logak sababaraha hiji. Unggal logak dieusian ku kewuk, siki asem, batu, jeung sajabana. Lobana 7 siki. Cara maena pilih genti tepi ka siki congkak teh beak. Baheula mah ieu kaulinan teh dipikaresep ku para putri raja. Ieu kaulinan teh mere pesen ka urang supaya hirup teh dibarengan ku kasabaran jeung boga rasa toleransi ka batur. Hirup urang salamet dunya akhirat. Anu eleh dina maena dipiharep boga rasa kasabaran, anu meunang ulah gede hulu, tapi kudu boga sifat toleransi bisa ngaragap hate batur. Terus aya deui kakawihan dina kaulinan. Kakawihan nyaeta lagu rahayat, hartina lagu jeung rumpakanna geus ngabaku. Sifatna anonim tur nyebar ti baheula keneh. Biasana dikawihkeun ku barudak bari arulin. Ku kituna sok disebut kakawihan barudak atawa kakawihan urang lembur. Contona kakawihan dina kaulinan nyaeta orayan luar leor mapai sawah, ong ka sawah parena keur sedeng bekah,
Oray-orayan luar leor mapai leuwih. Tong kaleuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan oray naon oray bungka. Bungka naon bungka laut. Laut naon laut dipa. Dipa naon dipanderi. Ri 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 ri. Oray-orayan teh nyaeta kaulinan barudak anu dina prak-prakanana samemeh cekel tak-tak heula. Nu tukang nyekel tak-tak nu hareupeunana jeung saterusna. Geus kitu tuluy maju kakenca ka katuhu, katempona ngaleor siga oray. Dilajengkeun kana kalimah wawaran. Wawaran nyaeta kalimah anu eusina mere beja ngeunaan hiji perkara ka jalma lian. Contona, barudak keur arulin medar langlayangan di lapangan. Pina jeung Deti keur arulin congkak. Sonya resep pisan ulin sondah. Tah sakitu panginten bahasa kaulinan barudak teh kumaha hidep ngartos ayeuna. Tah supaya langkung ngartos ku ibu dipasihan tugas. Tugas anu kahiji sok pilarian tinu Google gambar jeung penjelasan kaulinan tradisional Jawa Barat. Pami tos kitu diprint dikumpulkeun saseueur-seueurna. Hade tong dinamian sareng di kelasan. Anu kaduana ieu tentang kalimah wawaran. Sok dikerjakeun dinu buku dikumpulkeun. Mung sakieu pangajaran basa Sunda di ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.